أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. Baheula aya kiai hebat di Banten, lamun urang hayang lulus zaman Nanang Kosim, suara bagus, kemudian tenar, diberi wiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf, lain di Maulana Sadudin. Di Maulana Yusuf aya wiridanana, kayak dibejantak ku kiai, lamun aya sesengitan anu tenang, sesengitan kedua modal kos itu tenang kene, tapi lamun sesengitan modal gitu mending balik. Hiji teh kiai nyaritakeun. Kedua, namun misalnya orang keur tapa di dinya haju aya orai ulah indi orai mah ulah indi orai, lamun aya bangkong-bangkong bang ulah tetep indi teruskeun bae moal ku kumaha moal kajeun ku kumaha haju. Lamun aya eta teh nu sakala liber teh di luhur teh naon gara-garana nurul luhur gitu tah mada ka bangkabeunana simet-simet laletik pada kos kitu. Nah, ulah tetep hayuh bae teruskeun geus ulah sieun bejaan heula teh ku guru urang namun tapa di dinya ulah sieun. Tapi lamun aya kica-kica hiji dua tilu geus memeh ngalobaan mending balik, geus kica-kica mata tet budak-budak betul ke kica-kica jangan ka HP tetot balik. Dua katilu, nomor katilu endeg aya deg eueuh sesengitan atawa deg aya deg eueuh teu bangkong orai jeung sajabana, tapi aya bentuk aki-aki atawa awewe mawa pengki jeung mawa pacul maning gegeraan balik geus sama balik cepat siapa tah bahaya jasa tah eta Banten teh sejarah Banten teh kos kitu tah. Wari mangga teh kiai na maot tanggeus tah kolot baheula kiaina. Wallahu alam nurun kita ilmuna disebut Paku Banten teh lain sa paku-paku Bantenna, eta boga ilmu Paku Banten. Paku Banten kan aya aslina. Aya pakuan biasa Pak. Bentuk tangkal kayu. Bisa disebut Paku Banten gitu. Nah, lamun eta Paku Banten anu kuari ngawujud naon gitu ngaranna tangkal kayu oyak biasa etik geus Banten oyak kamari oyak seetik doang tah daunna doang kiaina nu oyak sia teh oyak gua deh malam oyak-oyakan we nu lain kiai mah geus leuwih ti heula oyak jana. Paku Banten boga sejarah toriko di Paku Banten aya robah daun, aya robah pangpang, aya robah tangkal. Iya lain sembarangan Banten matu bau Masya Allah parang sana. Udah gua jawab Paku Banten ilmu nak luhur lah sadajan nu kuari kadugalana, tapi sejarah kajerona jeung tangkal kayuna di mana eta nu jadi ciri Paku Banten. Masya Allah aya nu ngageugeut ternyata bumi ge goyang. Haji Dalim seri bae sebab biasa di Kerawangnya nah. Goyang bumi edeg henteu istiqomah. Allah ngerti, Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan, maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung diciptakeun ku Gusti Allah gunung gunung di negara urang mah teu sakumaha. Ketika orang ke Yordan ningali gunung Masya Allah di Mesir, Yordan, Yerusalem gunung bae kabeh tah tadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu ridho aing mah tah hiji tah balik oge tapi gadi orang ningali di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa, bahkan Kangjeng diceritakeun cinta Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya
Nah ieu gunung teh peneger hiji negara gunungan Banten Gunung Karang masyaallah gunung santri Jawa Tengah Jawa Timur komo di NTB mah leuwih luhur deui gunungna paling luhur India gunung sahabat ngadarengkeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung cak sahabat ya Rasulullah apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi aya cik Kangjeng naon ya Rasulullah besi sebab besi mah kajen kukumaha ge ngelehkeun gunung sakumaha gede na paculan ulah didoser di paculan beak ieu besi hebatnya saja besi jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung sahabat nanya deui ya Rasulullah aya leuwih nu dahsyat tibatan besi aya cik Kangjeng naon ya Rasulullah nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh Masya Allah cak sahabat ya Rasulullah apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu aya naon ya Rasulullah cai kajeun teuing adag-adagan seuneu timbul cai parem ya Rasulullah aya nu leuwih dahsyat tibatan cai aya cek Kangjeng Rasul naon ya Rasulullah angin angin mah ulah-ulah angin na gelebuk di dieu angin nu kaluar ti dieu bahaya bahaya gede eta mah di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula eureun wah itu beres si angin ya komo si eta mangin apa heuh tah mah teu kudu dicaritakeun tah mah racun angin dalam angin teh geus bau kumaha angina nah ieu angin pohara jasa ya Allah ya Rabb sahabat tetap masih ngotot nanyakeun ya Rasulullah aya keneh jang peneger dunia selain daripada angin aya cek Kangjeng Rasul naon ya Rasulullah lamun hayang nyaho paneger dunia supaya dunia ulah goyang di antara dicaritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin ialah jelema anu hartana loba anu daek ngazakat jelema anu elmuna loba anu daek mere elmuna lillahi taala jelema anu hartana loba anu daek sedekah etalah leuwih dahsyat dibandingkan jeung nu tarate nu tadi Masya Allah ternyata horenganan penguat dunia penguat bumi hiji nu sugih tapi nu sugih na daek ngazakat nu sugih na daek sedekah ai si eta mah pan kadengena doang sugih kadengena doang apa ngadengenya na ngazakat hati malah mana yang ngazakat ya Allah ya Rabbi Masya Allah tah eta ya diantara jelema nu boga ilmu barahan ku ilmuna dunia jadi teger tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasuluh mengenal Allah jeung rasulna ialah sigana kadeleuna cicing sigana kadeleuna teu sabaraha sigana kajeleuna hina katingalina lah jelema tombal tepir kacirina kuru kacirina terudi tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek tapi leuleuh jelema eta sangat pemandang nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi bantak besi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada talian komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae geus gantung bae habak ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya jelema ngabangun masjid jelema nyiptakeun majelis talim ngabangun majelis talim nyiptakeun mushola majelis talim dan lain sebagainya eta teh jang paneger dunia mengenal Allah lamun nu sugih jamal bisa etalah keistimewaan peneger dibandingkan jeung gunung dibandingkan jeung seuneu
bandingkeun jeung besi jeung seuneu jeung cai dibandingkeun jeung angin leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala jang liilai kalimatillah tuh masjid tuh majlis tuh musola tuh fakir miskin tegar dunia kajeun kumaha tuh kula kalian maning kuari kalian sana mau orang teh ya Allah ya Rabb Masya Allah